Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Hamim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Diturunkeun eta kitab teh ti Allah nu maha gagah nu maha wijaksana. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Saestuna di langit jeung di bumi teh kakandung ayat-ayat pikeun mukminin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Jeung dinaha diugakeun maraneh katut saniskara anu direaikeun ti bangsa ning sasatoan kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu yakin. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Jeung genta-gentina peuting jeung beurang jeung saniskara rejeki hujan anu diturunkeun ku Allah di langit tuluy anjeunna nuwuhkeun bumi ku eta cihujan sabada cengkarna jeung ngahiliwirkeun angin jadi ayat-ayat pikeun kaum anu ngagunakeun akal. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Eta teh ayat-ayat Allah anu ku kami dibacakeunana ka maneh kalawan hak. Nya kana omongan nu mana salian ti kana pidawuh Allah katut ayat-ayatna maranehna rek ariman. Wailul likulli affakin athim. Nya kacilakaan pikeun tiap-tiap tukang ngabohong turta loba pisan dosa. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Anu ngadengikeun pidawuh-pidawuh Allah nu dibacakeun ka maranehna anu tuluy manehna angger wae sombong api-api manehna hanteu ngadenge ku kituna pek gerawawadian manehna teh ku siksaan nu kacida perihna. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwan ulaika lahum 'adzabun muhin. Jeung upama seug nyahoeun saeutik weh di antara pidawuh kami manehna ngajadikeun eta pidawuh-pidawuh teh jadi pangejekan. Tah maranehna nu kitu teh nyapikeun maranehna siksaan nu matak hina. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya walahum 'adzabun 'adzim. Ti satukangeunana akibatna jahanam jeung saniskara anu kumaranehna geus diusahakeun teh moal bisa nulungan maranehna jeung moal bari saeunaon-naon saniskara anu kumaranehna dijadikeun pamimpin-pamimpin salian ti Allah teh sarta pikeun maranehna siksaan nu rongkal. Hadza huda والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Ieu Quran teh pituduh jeung ari jalma-jalma anu hanteu ariman kana ayat-ayat pangeranna pikeun maranehna bagian tina siksaan nu pohara perihna. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
Nya Allah nu ngagampangkeun laut pikeun maraneh supaya kapal-kapal bisa balayar di dinya kalawan widina jeung supaya maraneh bisa barang siar tina kurniana jeung supaya maraneh muji syukur. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Jeung anjeunna geus ngagampangkeun pikeun maraneh saniskara anu aya di laut jeung saniskara anu aya di bumi kabehanana kurnia ti anjeunna saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu malikir mah. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Caritakeun ka jalma-jalma anu ariman supaya maranehna ngahampura ka jalma-jalma anu henteu miharep kana poe wawales Allah. Jeung anjeunna bakal ngabales hiji kaum nurutkeun saniskara anu kungsi dilampahkeun ku maranehna. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Sing saha anu ngalampahkeun amal soleh ganjaranana nyepikeun dirina jeung sing saha anu ngalampahkeun kajahatan wawalesna nyepikeun dirina. Duluy nya ka pangeran maraneh bakal dipulangkeun. Walaqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwata ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. Jeung saestuna ka Bani Israel teh kami geus maparin kitab hukum jeung kanabian jeung kami geus maparin rejeki ti antara anu harade ka maranehna jeung kami geus munjulkeun maranehna ti sakuliah alam harita. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Jeung kami geus maparin katerangan-katerangan perkara eta ka maranehna jeung maranehna henteu sawala anging sabada datang ilmu kitab ka maranehna lantaran hiri dengki di antara maranehna. Saestuna pangeran maneh bakal nibankeun putusan di antara maranehna dina poe kiamat perkara saniskara anu ku maranehna disawalakeun teh. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Duluy kami ngajadikeun maraneh merenah dina syariat urusan-urusan agama ku kituna geura nurut kadinya jeung poma maraneh ulah nurut kana hawa nafsu jalma-jalma anu henteu nyaraho. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'dhin wallahu waliyyul muttaqin. Saestuna maranehna moal bisa merepit tulung saeutik oge ka maneh tina siksaan Allah jeung saestuna jalma-jalma anu darolim teh sawareh ti antarana jadi nu narulungan nu sawarehna deui jeung Allah nu nulungan ka jalma-jalma nu tarakwa. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Ieu Quran teh obor pikeun manusa pituduh jeung rahmat
pikeun kaum nu yakin. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Atawa jalma-jalma anu ngalampahkeun kajahatan teh nyarangka yen kami teh bakal nyaruakeun maranehna saperti jalma-jalma anu ariman tur ngalampahkeun amal soleh dina hirup jeung paehna kacida gorengna anu kumaranehna ditetepkeun teh. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Jeung Allah geus ngayugakeun langit katut bumi kalawan hak jeung pikeun ngaganjar saban jiwa nurutkeun saniskara anu geus diusahakeunana sarta maranehna moal dikaniaya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Naha maneh geus nitenan sing saha anu mangeran kana hawa nafsuna jeung Allah ngantep manehna sasar bari manehna nyaho kana perkara eta jeung anjeunna matri pangdenge katut hate manehna jeung anjeunna meungpeunan panonna ku kituna saha anu bisa mere pituduh ka manehna sabada Allah. Naha maranehan teu areling wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Jeung maranehna nyarita hante aya di kahirupan salian ti kahirupan dunya urang maot jeung urang hirup jeung moal aya anu ngabinasakeun urang salian ti jalma padahal maranehna teh hante boga kanyaho perkara eta. Saestuna maranehna teh tayalian angin nyangka-nyangka wungkul. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Jeung upama kamarenehna dibacakeun ayat-ayat kami anu tetela taya deui hujah maranehna salian tipokna cingger datangkeun karuhun kaula sararea upama arandika jalma-jalma anu balenger mah. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la rayba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Pok caritakeun Allah anu ngahirupkeun arandika duluy anjeunna mateni arandika duluy anjeunna baris ngumpulkeun arandika nepi ka poe kiamat anu henteu mangmang deui ayana tapi kalolobaanana manusa teh hanteu nyarahoeun. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa yawma taqumus saa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun. Jeung kagungan Allah kerajaan langit katut bumi sarta dina ngadegna poe kiamat dina poe eta teh jalma-jalma anu ngabarohongkeun bakal rarugi. Wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha
اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Jeung maneh bakal nenjo saban umat darku, saban umat bakal dicalukan kana catatan amanah. Dicaritakeun poe ieu maraneh bakal dibales nurutkeun saniskara anu kumaraneh kungsi dilampahkeun. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Ieu catatan kami anu ngajentrekeun ka maraneh kalawan hak. Saestuna salawasna kami nyatet saniskara anu kumaraneh dilampahkeun. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Ya ari jalma-jalma anu ariman tur tangalampahkeun amal soleh mah maranehna bakal diasupkeun ku pangeranna kana rahmatna. Eta teh kabagjaan nu tetela. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Jeung ari jalma-jalma anu kalupur dicaritakeun nah lain ayat-ayat kami geus dibacakeun ka maraneh tapi maraneh takabur lantaran maraneh teh kaum anu salawasna darolim. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Jeung upama dicaritakeun saestuna janji Allah teh hak jeung poe kiamat teh henteu mangmang deui ayana maraneh nyarita kaula sararea henteu nyaho naon ari poe kiamat teh jeung saestuna kaula sararea nyangka yen eta teh sangkaan wungkul sarta kaula sararea teh henteu pisan yakin. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Jeung pasti tetela ka maranehna sagala kajahatan-kajahatan anu kumaranehna geus dilampahkeun teh jeung saniskara anu kumaranehna kungsi digareuhgeuykeun teh bakal tumiba ka maranehna. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Jeung dicaritakeun poe ieu kami mopohokeun maraneh saperti maraneh geus mopohokeun patepungna maraneh jeung poe ieu jeung tempat pangbalikan maraneh teh neraka sarta pikeun maraneh henteu aya nu narulungan. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Eta teh lantaran maraneh ngajadikeun ayat-ayat Allah jadi pangejekan jeung maraneh ditipu ku kahirupan dunya. Nyaku kituna dina poe ieu maraneh henteu dikaluarkeun ti dinya jeung maranehna moal dipentamulang kana kataatan. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Nya kagungan Allah segala puji pangeran numur beng langit numur beng bumi numur beng alam sakabe. وله الكبرياء
في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jeung nya kanggungan anjeunna kaagungan di langit katut di bumi saestuna nya anjeunna nu maha gagah nu maha wijaksana.